Tepangkeun wastapun Silpi Fatimah Zahra di kelas 11 MIPA 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binilmati imani wal islam. Wa nusallimu ala khairil amani sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat serta acana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin rahmat ka urang sadayana dugi tiasa kumpul dina ieu dinten. Shalawat sarta salam mugia ngocor ngalontor ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka para umatna dugi ke akhir zaman. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Langkung dipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina ieu acara mieling kamardekaan Republik Indonesia anu ka-70 keneh. Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak sareng Ibu guru anu simkuring dipika hormat, kitu deui rarencangan sadayana anu simkuring dipika deudeuh. Piryogi kauninga seueur pisan pangorbanan anu tos dipasrahkeun ku para pejuang urang kapungkur dina melaan kamardekaan negara Indonesia. Ku kituna urang salaku generasi muda panerus bangsa tos kedahna neraskeun perjuangan para pahlawan. Ku diajar dina giat ngawujudkeun cita-cita pikeun ngajadikeun kahirupan Indonesia anu hade. Sajabiti eta seueur keneh anu tiasa ku urang dilakukeun dina sangka ngeusi kamardekaan ieu. Sapertos ngajauhan tina pangaruh narkoba, ngajauhkeun pergaulan bebas, ngahindarkeun tawuran jeung sajabana. Atuh anu lainna supaya bangsa urang jadi bangsa anu maju, anu gemah, ripah atanapi anu tentram makmur. Nyaeta urang kudu bisa ngeusi kamardekaan ku kagiatan anu hade, anu bisa mere dampak kana kamajuan bangsa Indonesia. Urang sadaya salaku generasi penerus bangsa bisa ngabajukeun bangsa tina sagala bidang. Nah, dina bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang teknologi, atawa bidang-bidang anu sejena. Misalna dina bidang ekonomi, urang bisa ngembangkeun usaha anu bisa ngabantu sakaligus nyajahterakeun para karyawan atawa masyarakat. Dina bidang pendidikan, urang bisa nuntut ilmu anu luhur, terus eta ilmu bisa dimanfaatkeun kanggo kemajuan bangsa. Sajabiti eta seueur keneh hal-hal anu bisa ku urang dilakukeun dina raraga ngeusian kamardekaan. Intina urang sami-sami babarengan ngeusian kamardekaan ieu ku hal-hal anu positif sarta manfaat pikeun diri urang. Rupina mung sakitu anu tiasa dikebihatur ku simkuring boboh sapanon carang sapakan. Hapunten anu kasuhun upami dina biantara ieu aya pasanggem anu kirang marenah. Hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.